boga duit tuh beunghar ngomong diondang ka imana datang model keur pasamuan ieu datang we nu beunghar narangtung kabeh pasihan jalan mangga linggis udah beungharnya kan nu boga ilmu ngomong ka bau-bau sungut nu beunghar teu ngomong tenan hitut di denge jadi jangan beunghar mah di naon hitut aja di denge ulah omong-omonganana percaya teu sok keur kieu geura jalma hayang beunghar sih eta peledak hitut sok ajaran geura nu miskin hitut keur kieu geura itu dipolototan goblok sih bodol harupan aing haram jaga nyingkah atuh pak payu bisa ada handal Asia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Al-ayah. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala aidan man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatidz wa asatidzah, para kiai anu hadir dina ieu wewengkon, anu hadir dina saat ieu, mudah-mudahan sadayana guru-guru urang sadayana diwuwuh ku rahmat Allah kalayan barokah ilmuna. Amin. Barokah turunanana. Oke, barokah yuswana. Moga-moga anu mawa cai ka hareup sehat panjang yuswana. Ais pangampi papayung negara, papayung lembur. Tersana Bapak Lurah, atanapi Bapak RW, Bapak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh terkemuka, Ketua DKM
nu aya di ieu wengkon dusun Kaliwon, kampung Cikleng, blok Semper. Mudah-mudahan sadayana aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala. Para tamu undangan kaum muslimin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan sadayana aya dina kawilujengan sehat jasmanina oge sehat rohanina. Teristimewa Syahibul Bait pangersa Bapak Suwaman miwah Ibu Suwaman ameh tere Ibu Yati Aryati anu ngagaduhan maksad wengi ieu wasilah pangulam anjeunana urang tiasa kempel ngariung. Moga-moga ieu riungan sing janten tali simpul anu mengket urang sadayana isukan kumpul bebarengan dina jannahna, amin. Pangulam Sohibul Bait dina raraga ngadahupkeun nu janten putrina kakasih Ananda Selvi, mudah-mudahan kenging jodoh anu soleh, jodoh anu bijaksana, biasa jantan sumber kebahagiaan kangge kulawarga, nyandak barokah kangge lingkungan. Karena ketika dua sejoli, dua insan bersatu, kajian nangtong, bos. Ketika dua insan bersatu, maka itu bukan hanya menyatukan dua insan, tetapi juga menyatukan dua keluarga, betul? Dan juga menyatukan dua kampung, betul? Juga menyatukan dua pola asuh, pola didik, betul? Biasa we nyebut betul nah. Ulah nyorongot. Sieun aing nempona. Malam ini saya merasa seperti di dalam surga karena betapa banyak bunga terangkai di sini. Aing juga putri malu ya mah. Asana lamun abah cicing dia abah geser wah yang kawin deui tah. Bu, betapa indahnya ketika detik-detik Neng Selvi memasuki gerbang rumah tangga. Ketika detik-detik Neng Selvi akan berganti status yang tadinya lajang menjadi bantuan, yang tadinya statusnya lajang menjadi istri orang lain, maka ieu nu kieu diaya-aya geuning nahaon meureun. Padahal mesin teu make nu kieu ge sah-masah ieu heuh. Jadi salila ieu nu matak ngahesakeun jalma kawin teh nu kararieu ya. Betul? Eta urang hayang ngadenge teu kumpan zaman kiwari kudu boga duit daripada nyuh dah. Matak eueuh deui musik pang mahal nya eta. Betul? Eta musik pang mahal na eta Kak. Jalma lamun hayang nyetel musik eta kudu boga duit. Teuing Ibu Yati, Bapak Muamalah eta Bapak Suwaman ieu teh berak bedak ya. Hayang nyalametkeun nu jadi putrina, betul? Tuh, matak Neng hidup disamet wengi ayeuna dugi ka enjing, manfaatkan malam ini engkau katakan kepada kedua orang tua, pegang tangannya. Siap? Sok ayo. Hadiah, pindah hadiah. Ya hadiah.
nya menang mayar saya teh samporo salik dirinya nah saling berhadapan nah puntangan pananganana nah encageun heula dompetna atuh ge barogal dompet atuh kabina-bina teuing Ibu Yati siap melepas anak pada malam hari ini. Mulai besok anak yang ibu kandung, anak yang ibu susui selama 2 tahun, anak yang ibu kandung selama 9 bulan, sekian lamanya ibu menanggung beban hingga sampai besok dia akan lepas dari tanggung jawab ibu, kemudian mengikuti suaminya. Ananda selfie, pandang wajah ibumu, selami betapa dalamnya kasih sayang seorang ibu. Lihat melalui teduhnya pandangan seorang ibu. Tidak mungkin ada seorang ibu yang mau melepas anaknya. Betapa dia membayangkan sampai hari ini masih terasa betapa perihnya melahirkan seorang anak. Betul? Berapa liter darah yang mengalir? Berapa urat saraf yang terputus hanya karena melahirkan, mengantarkanmu ke dunia ini, hingga satu saat ketika engkau tumbuh kembang menjadi gadis yang cantik, indah, menawan, engkau bersiap untuk mengikuti imammu, engkau bersiap untuk mengikuti calon suamimu. Seorang ibu hanya bisa pasrah untuk menerima keinginan dan pilihanmu. Maka mulai hari ini mintalah doa restu, terutama mintalah maaf kepada ibunda tercinta. Mangga ku abdi moal dituyun, pakailah lisanmu sendiri, pakailah bahasamu sendiri, agar bahasamu sampai ke dalam hati ibumu tercinta. Atau Ibu Yati ridho, ikhlas, moal hanjakan, ek dibikeun ka calon minantu, moal ka abdi moal. Baik, sudah selesai. Ibu ridho, neng ridho. Ketika keduanya ridho, mudah-mudahan ridho Allah dugi keduanya. Apalagi ridho Allah fi ridho walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Neng selfie, saat ini ridho orang tuamu akan mengantarkanmu menuju ketenangan dalam beribadah. Tetapi mulai besok bagat, mulai besok ridho suamimu yang akan mengantarkan dirimu ke gerbang surganya Allah. Betul? Kenapa? Sebelum seorang gadis menikah, maka dia harus taat kepada ibunya, dia harus taat kepada ayahnya. Mana ayahnya? Ibu Yati, pergantian pemain. Pasuaman mangga saha ieu teh putra itu kalau ngarekeun kancing. Neng saha ieu teh papa cing neng rengkuh terang rengkuh sungkem atuh kamu cengkat neng cengkat ya, cengkat gugah atuh bangun ya. Sok ini gitu. Cepengan panangan anak neng tetep pamen teu rama tingali raraina. Ieu rarai nu tos memperjuangkeun hirup anjeun, ieu rarai anu meakeun waktuna pikeun mikirkeun kebahagiaan hidup, ieu jalmina nu sok melaan beurang peuting, bahkan terkadang
dia menunda lapar dengan Oki Jelly Drink. Betul? Seorang bapak akan rela menggunakan hartanya betapapun harganya. Seorang bapak terkadang berani mengeluarkan hartanya untuk kebahagiaan seorang anak. Tanya ku hidup ayeuna baraha lengkah baraha kilometer anu jarak geus ditempuh ku sampean apa cik rampak ku hidup sampean anak nepi ka kasar kitu sabaraha ribu kilometer jarak anu parantos ditempuh ku bapak hidup dina neangan kipayah neangan napakah hidup sekolah nepi ka beres hidup kuliah nepi ka beres dina tungtung ayeuna hidup hayang rumah tangga bapak ngagibregeun pangaboga bapak nandonkeun sadaya nu aya demi kebahagiaan saya anak. Adakah bapak yang akan menuntut balasan dari seorang anak? Aya moal aya tuh bapak nembongkeun bon tilas ngabiayaan anak pasuaman ayo osok nembongkeun ya aya ridho upami pasuaman ridho kecup kening anak harewaskeun ka anak beral anak ini berangkat karena rumah tangga anu pinuh ku ridho Allah deukeut jeung panghampura Allah. Hiji pesan bapak ulah ngecewakeun bapak ulah ngecewakeun mama jadilah istri yang taat mendengarkan apa kata suaminya selama itu tidak mendorongmu ke dalam kemaksiatan. Mulai besok kamu akan berpindah dari tanggung jawab bapak kepada tanggung jawab suamiku. Siapkah dikau? Luku neng tok nyuhun dihapura ka apa atas yo sadayana urang doakeun ieu calon panganten mudah-mudahan di luanana sing jadi hamba Allah anu dihampura amin di luanana sing jadi hamba Allah anu dugi kana ridona di luanana neng ngadung rai raka semata wayan aduh beak kabeh kadinya warisan tamplo oh mantap ya di luanana muga-muga gaduh nenek oh, nenek ayah oh, pengen ngicupan wae ka aing dia ada aing tadi ajak cenah mah emot neng moal aya mamah lamun teu aya nenek moal aya bapak lamun teu aya nenek pun ulah megatkeun silaturahmi. Kunaon ku abi dikitu-kitu Pak? Kunaon ku abi dikitu-kitu Bu? Lantaran loba jalma ketika geus pindah kana alam laki rabi geus rumah tangga loba nu poho kana jasa kol. Betul? Betul? Dina kalakuan nu bieu neng Selvi aya pesen. Naon pesana? Hidup anu jadi kolot kudu ngahajenan, kudu ngahargaan, kudu ngamuliakeun. Pun kanu jadi mitoha. Naon di bahasa? Sami mitoha. Ulah ngapilainkeun, jangan membedakan kasih sayang. Jika kau sayang kepada ibumu, sayanglah kepada mertuamu. Bila kau patuh pada ibumu, juga patuhlah pada mertua. Betul? Tong di budak beda. Pan ayah cek zaman kiwari pamajikan. Ayah kasalaki mah ayah bab dan embuk. Betul? Zaman kiwari ayah kasalaki nanya, ayah kanitoha. Hewa. Ayah begitu ayah. Mana tidak mana nampak sih? Nyamuni. Ini ayah kasalaki mebager, ayah kasalaki nanyaan, ayah kadulur salaki. Ayah sentin ka dieu cenah kitu. Aya sentin aya. Nur aya nur. Si Yuyun aya si Yuyun. Yuli. Ois. Nia aya Nia.
ai ka salakinya ai kadulur salaki goreng kalakuan. Yuk urang sadaya sing areling sing naon cenah sing areling kata selfie lamun nyaah kanu jadi salaki kudu nyaah kadulur salaki ulah hiji menjadi bapak. Ketika akhlakmu jelek atau akhlakmu tercelak di depan suamimu, maka dengan kata lain engkau telah membuktikan bahwa orang tuamu gagal dalam mendidik. Kartin kaya? Kartin kaya? Habis itu kartin orang aing kan? Cek, oh, minta bahasa etik tukang song, bahasa etik. Mana tukang song ayah? Ayah. Halo coy, ayah kopi na ayah, kopi ayah kopi, rokok na ayah rokok, rokok na ayah eueuh. Lantaran ieu Ceu Yati moal sukses acara Ceu Yati jeung Mang Suaman, lamun teu didukung ku tukang sound system. Tak ulah nyapirakeun ka tukang sound. Tukang sound ge moal walak kaya lamun tukang listrik. Moal sukses lamun teu dirihung ku tatang mata ulah goreng jeung saha teh jeung tatangga. Hajat beak jutaan anggar tatangga daratang sedih teu mata ciri ieu Ceu Yati hade di tatangga wah weh ieu jeung kembang-kembangna daratang. Alhamdulillah. Masih semangat Bu? Oke, kita akan memberikan dukungan mental kepada Neng Selfie agar dia lebih siap lahir batin dengan memberikan senandung sholawat kepada Neng Selfie khususnya dan juga umumnya kepada jamaah. Siapapun yang mendengar sholawat ini semoga hatinya ditenangkan. Siapapun yang mendengar sholawat ini semoga hidupnya dimudahkan. Ketika seorang suami yang membaca sholawat, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam mencari nafkah. Ketika seorang istri yang membaca sholawat, semoga dia menjadi istri yang sabar dalam taat kepada suaminya. Amin ya robbal alamin. Dalam satu kitab Al-Berjanji katakan ada satu sholawat yang berjudul Sholatullahi malahat kawati versi 7 Mei Rabedik Tahai Rawahu Syahrukan. Ada hadis surah bismil habaib bahasa syukur atau farqai Nabiullah khairul khalqi jama'ah lahu al-manasib wal marati. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Para sepuh sadayana dina ngambah rumah tangga utamina Neng Selfie emot rumah tangga mah panginten ibadah anu salila urang hayat di kandung badan salila eta urang kedah ngagumatikeun kana ibadah rumah tangga. Sebab rumah tangga mah beda jeung ibadah nu sanes. Salat ibadah puguh waktuna. Nyaeta salat 5
ibadah haji puguh waktu, umroh capek tapi puguh waktu ngen rumah tangga mah moal aya jedana neng nu mawi hiji mengpeung ayeuna can diakadan geura bebersih lahir batin ku jalan taubat supaya hidup ngadina ngalengkah ka payun rumah tangga aya dina kahampangan aya dina kalancaran maka tetegeun penting ayeuna rek naon hidup nikah ulah aya tatagenan nu sejen ulah aya niat nu sejen kecuali lillahi ta'ala dawuh Kanjeng Nabi man nakaha lillah wa angkaha lillah istahaqqa wilayatallah saha jalma anu nikah karena Allah jalma anu nikahkeun karena Allah mangsuaman maka eta jalma berhak menang pitulung Allah neh mun hayang rumah tangga urang diserengan ku pitulung Allah maka wengi ayeuna niatan bahwa kalakuan urang isuk engke diakadan teh adalah eueuh deui iwalti lillahi ta'ala luyu sareng dawuhan ulama bahwasana tujuan nikah teh adalah itba ka Kanjeng Nabi dawuh Kanjeng Nabi an nikahu sunnati kade lain an nikahu santai an nikahu sunnati nikah teh adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka di mana urang ngalakonan pasunatan Rasulullah tangtu di jerona aya ganjaran sajerot ning aya ganjaran pasti aya gogot bo cing anu tos ti heula anu geus ti heula payu salila ibu rumah tangga kantos mainan gogoda kantos sering mainan gogoda sering diantawisna orang ngalaksanakeun rumah tangga ngajalankeun rumah tangga lolobana sabar atanapi arah sabar atanapi arah tak gini jadi neng selfie lain dek nyingsieunan lain ai isuk mah indah okay. Bahkan penting ayeuna ge karasa tingali bunga-bunga cinta bermekaran semua menang dan cebekon tak ima kekembangan naon cenah ima kekembangan ngahaja di tapal-tapal nganter kana kemegahan kemeriahan kana acara isu naon tujuanana ngarancang supaya nambah kebahagiaan rumah tangga ulang ge sarua lamun rumah tangga urang bu hayang bahagia datangkeun perkara-perkara anu matak mawa katenangan mawa kabagjaan naon jalma moal tenang hate jalma moal bagja hate kecuali cicing dina taat ka Allah sakali deui jalma moal tenang hate jalma moal bagja hate moal sugema lamun teu dibawa kana taat ka Allah mata rumah tangga sing nambah-nambah kataatan ka saha ka Gusti Allah lain rek ningkatkeun status sosial lain rek naon lain rek nembongkeun urang teh geus payu lain tapi estu rek ibadah ka Allah rek neangan ganjaran ku jalan rumah tangga seperti ayana kembang ayana singgasana di dieu indah henteu neng akan ada keindahan sejati di mana neng duanana jeung salaki nepi kana ridho Allah leuwih ti kieu neng leuwih ti kieu bahkan ieu mah can satai kuku-kukuna acan cacak hayang sakit teh tuh tanya kolot hidup tanya indung bapak hayang kieu teh kumaha ieu teh mikirna teh sabaraha bulan betul
Tinggal itu bapak hidup tinggalkan dia tenda ini tuh mulak lebih kali dia nah hayang naon cing hayang mereka bagjaan kanu jadi anak hayang naon cenah neng hayang mereka bagjaan kanu jadi anak anak kuring tingali tah mantap buktikeun ku hidup ku jalan rumah tangga bentuk rumah tangga anu hiji picontoeun kangge batu dua piresepeun kangge batu ulah picawadeun jeung ulah piomong ulah picawadeun jeung ulah piomong buktikeun pengorbanan kolot hidup teu sia-sia kumaha carana tembongkeun yen rumah tangga hidup teh nya eta rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Hoyong neng bagja hoyong rumah tangga sakinah rumah tangga moal tentrem ceuk lamun teu dieusi ku jalma-jalma anu soleh matak saur Kanjeng Nabi arbaun min saadatil mar'i aya 4 perkara nu matak ngadorong jalma bagja dina rumah tangga hiji antakuna zaujatuhu solihatan kudu bukti awewekna pamajikanana anu soleha matak neng awewe ketika posisinya menjadi seorang istri yang soleha dia akan menyempurnakan separuh agama suami. Wanita kalau posisinya menjadi seorang ibu yang soleha maka dia akan menjadi pabrik anak-anak soleh. Wanita lamun posisinya jadi anak anu soleha dia akan menjadi penebus untuk orang tuanya. Saat ini engkau menjadi anak seorang bapak dan seorang ibu, jadilah anak yang solehah agar ketika kelak ibu bapakmu memerlukan pertolonganmu, memerlukan bantuanmu, maka engkau hadir sebagai anak yang solehah. Luka dua, ketika engkau menjadi istri yang solehah, jadilah istri yang solehah. Kenapa? Ketika engkau menjadi istri yang solehah, orang tuamu pun akan bahagia. Siap? Jadi untuk membalas kedua orang tua, buktikan oleh dirimu, buktikan ku neng, yen neng teh mampu menjadi istri yang solehah. Kukitu ge kacapek mama, kacapek bapak, dina ngapi ngajari ngabina hidup, ngasuh hidup, bakal bagja. Kabuktikan ku akhlak hidup, buktikan kacapek kolot, buktikan kasusah kolot dina ngasuh hidup teh ngabuah jadi anak anu soleh. Terutama istri anu soleh. Bu, ibu, bade naros ka ibu. Kinten-kinten lamun ibu nguping rumah tangga anak paceng kadang resep teh. Kinten-kinten bapak lamun ngabandungan rumah tangga anak rajet resep teh. Awet namahna rumah tangga jeung manehna geus teu ka itung lilana di bujangan jeung parahan nepi ka geus relayan nya atuh kudu kumaha ciati awet tamangan rakyat resep ibu rumah tangga kawas gitu supaya ulah kakenaan ku bahasa awet rakyat maka insya Allah lamun salakina soleh awetna solehah insya Allah rumah tangga mual loba paceng mual loba pipasean mual loba bicerem hiji neng yakinkan dawuh Al-Qur'an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim
wallahu a'lam bimurad. Jeung setengah tina tanda-tanda kebesaran Allah, sawareh tina tanda-tanda keagungan Allah adalah Allah nyiptakeun pasangan urang, pasangan hirup urang tina jenis urang sorangan, min angkusikum azwaja, tina jenis urang sorangan, tina diri urang sorangan Allah nyiptakeun pasangan hirup urang. Jadi dengan kata lain neng selfie, pasangan hirup urang teh adalah sawareh tanda-tanda kebesaran. Hati-hati. Jadi caroge teh tanda-tanda keagungan Allah. Mangsuana istri teh tanda-tanda kebesaran Allah. Bu, bu, caroge ibu teh sawareh tanda-tanda keagungan Pak. Bentar Korea, mananya bapak-bapak mah. Ongkoh ayah jentulna. Ditanya karena nembala. Disebut patung da udut. Mana ya patung ada har jeruk atuh. Pak. Tolnya. Rajin nembalan kos di leuweung. Pamajikan bapak teh sawareh dari tanda-tanda kebesaran. Lamun urang ngayakinkeun yen pasangan hirup urang teh adalah sebagian dari tanda-tanda keagungan Allah, sebagian dari ayat-ayat Allah, maka ulah wani-wani ngaruksak ngarogahala tanda kebesaran. Lamun tandana diruksak ambek moal nu boga tanda. Sakali deui, lamun tandana ku urang diruksak ambek moal nu boga tanda. Yo nanya ke pamajikan, cing mana pamajikan nusok besengot ke pasalaki mana? Cing nanya mana ke awewe heuy. Deuh. Cing mana nusok bolotot ka salaki mana? Aya eueuh. Ai ka salaki batur ngomong meni sopan. Ai ka tukang paket ngomong meni lembut. Diantosan abi moal ka mana-mana diantosan tidak tadi parak datang eta ka tukang paket bu ngomong kok mendayu-dayu gitu. Ai ngomong ka batur ngomong ka lalaki nu sejen ngomong ka nu sejen jeung lalaki nu sejen meni sopan boleh di mana Kang mampir kita meni kudahe kan eta kita mampir ka salaki batur aya nu kitu aya eueuh pilihan ka salaki sorangan mah kopi we tadi orang jadah aya nu kitu aya Ari kanu sejen ngomong meni lembut. Aing kanu sejen ngomong meni lembut. Si akang. Nu sok kitu ih cenah. Eta kana kanu sejen. Giliran ka salaki, dah heueuh. Sana ge boga salaki teh teu beneran. Pamajikan kurang kumaha ditah pangmasakeun gas meni hararese. Ditah masakeun gas naon ditah masakeun gas kalah ka naon? Kalah ka hayu we diuk bari ngorek HP. Ditah pangmeulikeun ieu ditah pangmeulikeun gas hararese. Giliran main mah hayang ngopi espresso. Kudu aya wae. Bo aya nu kitu henteu. Aya deui lalaki ai ngomong jeung pamajikan batur meuni betah aya. Ai ngobrol jeung pamajikan batur meuni rame ngomongna aya. Ai ngobrol jeung pamajikan sorangan tara betahan aya. Pamajikan mah ngomong bla 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 bla, misalnya ngukur nya. Ya bapak hayang nyawa
mah engke teh poe Senin teh budak teh sakola. Tangke di sakola teh budak teh arek piknik. Nya. Henteu le nya teh kudu ieu can bayaran. Ieu batur mah areut mana bayarna? Nya. Aya salaki model gitu aya? Aya ngobrol jeung nu sejen maneh hangat aya? Aya ngobrol jeung pamajikan jiga nu teu betah aya? Bedil. Eta kumaha mang suaman eta? Iya teh. Apakah enak diajak bicara? Enak. Gurih. Gurih. Apa artinya Pak, Bu? Nih, yang selfie. Jadi kehangatan dalam komunikasi itu penting. Deh. Kehangatan dalam komunikasi itu penting. Di rata-rata aya keur bobogohan meni elemen inten ngobrol teh. Keur zaman bobogohan ngobrol teh inten. Betul? Ah, jangan lupa makan ya. Ah, udah sholat belum? Ah, nanti main ke sini ya. Nih Neng lagi bikin nasi goreng. Pakai jangkrik lagi. Ah, mau cobain? Kita ke Bogohan masa kali tawarkan. Ke Bogohan mah Bogohan tuh hayang ngopi gitu dijieunkeun kopi. Ai nangis kawin salaki minta kopi teh dijieunkeun kopi. Aya nu kitu aya. Korban kabeh ya udah. Seorang istri yang solehah Neng, dia tahu posisinya. Maka Neng, lamun menjadi istri solehah, dia akan apa namanya? Oh, bukan mekir sih orang. Dia akan mencurahkan waktunya untuk sanajan boga pembantu. Tarapet nita ka pembantu urusan salakit mah. Cek salakit teh. Nyi kopi, turubut nyi kopi. Nyi panyenakeun cai, turubut nyi kopi. Henteu kieu, nyi cai, bibi. Nyi sapatu, bibi. Nyi baju, bibi. Cek salakit teh, nyi hayu sare, bibi. Bangkrut oke, biar ku bibi. Untuk si bibi menang banyak nih. Bu, Bu. Awas. Seorang wanita solehah, dia akan mencurahkan waktunya untuk suami dengan rasa malunya besar. Jadi gede kaisin, itu. Baik iman nyablak walaupun salaki kok pot nyembur ngomong yang salaki nak soak matak tarah yang ngomong yang pamajikan kayak gitu dah. Oh Bo pot salaki di ronsen di rumah sakit cek dokter ini penyakit apa ya begitu di ronsen teh kata gua dina dada salaki itu dina rongga dada nate aya mata pamajikan oloho. Ini mang suaman juga mah aya badan mata ciati di dinya. Ibu, jadilah wanita yang hebat, wanita yang solehah. Kunci keberhasilan rumah tangga adalah wanita yang solehah. Betapa posisi wanita itu penting. Tidak kalah penting daripada peran suami. Bahkan stabilnya rumah tangga tergantung akhlak istrinya. So, setuju? Setuju? Lantaran namun ayeuna boga pamajikan goreng akhlak tegok aya babaturan salaki ulin Neng. Aju we jemedat jemedut. Datang ke tukang meyakeun kopi. Wanita yang salehah dia akan memuliakan. Pertama, dia memuliakan suaminya. Kedua, dia akan memuliakan keluarga suaminya. Ketiga, dia akan menghormati teman suami. Sehingga ketika datang teman suami babaturan salaki datang ka imahna tarak nembongkeun beungeut hasem coy.
Oh. Tara nembongkeun banget. Ieu mah aya babaturan salaki datang kayak mana jamadan, jamadut, baketat, baketut. Aya nu kitu aya. Aya wae ongkoh. Awal. Jadi peran istri di dalam rumah tangga sama naona, sama pentingnya dengan peran suami. Maka jadilah seorang istri yang soleha, karena kata Rasul, orang akan bahagia jika memiliki istri yang soleha. Sanajan ibu rupa tepati alus, ibu rupa tepati gelis, tapi lamun akhlak nasae seorang istri yang soleha itu menjadi lebih utama dan akan mengantarkan rumah tangga ibu menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah. Jika neng, siap. Jadi naon ngaranna teh? Tujuan neng mah bagaimana menjadi istri yang soleha. Bila dipandang oleh suami menyenangkan, dipandang oleh suami itu menyenangkan, sehingga ketika suami memandang wajah orang lain, dia tidak pernah berpaling, tetapi dia ingat kepada wajah istrinya yang selalu hangat, selalu mendebarkan, selalu memberikan kenyamanan dalam hati. Lain imam iya, lama banget namanya kan? Bu, taklukkan hati suamimu dengan akhlakmu. Taklukkan hati suamimu dengan akhlakmu. Da aing ngandalkeun banget wongkul mah aja elek. Lamun aja ngandalkeun banget wongkul. Ketika Ece membandingkan wajah Ece dengan tetangga, Ece pasti cantik. Memang aku akui usia. Oh deh ayah. Maksudnya apa? Tundukkan hati suami agar ia mampu bekerja sama dalam rumah tangga ini, agar dia mampu menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Dengan apa? Dengan akhlak kita. Bu, ibu. Hartos ya teh? Hartos ya teh? Jadi wanita, seorang istri jangan pernah memiliki lidah yang tajam. Naon cenah? Iya. Seorang wanita yang memiliki lidah yang tajam, maka itu adalah wanita tercela. Makanya hindari bahasa-bahasa yang akan menyakiti hati seorang suami, karena itu akan membuat kepercayaan suami hilang kepada pasangan. Kuncinya adalah mari sama-sama berjalan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lamun dua nana salaki jeung pamajikanana nu diteangan ridho Allah, yakin Pak, yakin pasti dua nana bakal ngelehan. Moal ngageurikeun ego, moal ngageurikeun kasombongan, moal reok omong, moal loba parasea, tapi yakin bakal saling meredam lantaran nu diteangan ridho Allah. Hartos teh muka dua neng, jalma bakal bagja rumah tangga wa auladuhu abror, macana wa auladuhu abror. Lamun neng hoyong bagja rumah tangga, maka kunci muka dua kudu boga budak anu abror, boga budak anu soleh. Bu, lamun ibu gaduh budak tingali, tah sakadek gitu bu, tingali. Ningali budak sakadek gitu, budak laleutik geuning encan ge salat tapi geus make peci, make sarung, bungah teu hate Pak. Ibu ningali salaki geus make pacung, geus make peci, make sarung, deui salat deui kitu. Bungah teu?
Komo lamun katempo naonna? Lamun katempo salat. Lamun ibu ningali anak, oh geus make mukena budak teh. Bungah teh? Bungah. Budak geus nyakel ikro, padahal teh bisa teh henteu maca nama. Bungah teh? Bungah. Komo lamun boga budak anu dewasa ini, Bu. Fenomena hari ini bahwa betapa angka kenakalan remaja di kita meningkat. Betul? Apa yang terjadi? Kenapa ada terjadi kenakalan remaja atau fenomena kenakalan remaja bisa terjadi? Faktor utamanya adalah kurang teladan dari orang tua. Karena kurangnya teladan, kurang contoh dari orang tua. Terus sehingga anak-anak kita mencari teladan dari lingkungan luar, maka jadikan rumah tangga orang tepa bu lingkungan anu kaya akan teladan. Orang tua semestinya menjadi teladan contoh untuk anak-anaknya. Jangan sampai anak kita mencari teladan, mencari ketenangan di luar, mencari ketenangan di lingkungan luar. Jadikan rumah itu markas besar untuk anak kita, agar anak kita tidak terlalu jauh dalam mencari kenyamanan dan ketenangan. Bukti nak anak-anak kurang tegening ngalongkrong di mana, kue minggu malam minggu arindit kamana, jangan kesenangan, anu keueuh di imah. Lantaran unggal ngobrol jeung bapana beak dikekeakan. Namun ngobrol jeung ibu na, ciduh lebih kana mata-mata. Ngomong nama teu sabaraha man eta nyemburna. Betul dah. Ya, sehingga anak cenderung kebetah cicing di imah. Bu, ibu masih ingat lagu Nasi Daria? Dapat dengein. Zaman ibu leutik kapungkur jeung zaman urang anak urang ayeuna beda, Pak. Zaman bapak alit kapungkur jeung zaman incu bapak ayeuna beda zaman teh. Naon beda? Tantangan. Lain waktuna lain zamanna tapi tantangan. Tah cek Nasi Daria teh gini. Anakku, anakku, anakku. Dunia yang akan kau hadapi tak sama, tak sama, tak sama. Bantuan atuh ce, teroret gitu. Kebejaan. Zaman anu rek dihareupan ku budak urang, ku incu bapak, ku incu ibu, beda jeung ibu keleutik. Urang onaman baheula can aya HP, leres. Can loba TV, leres. Motor ge can loba lain can gaduh. Aya nu boga mangan can loba dianggap keneh barang mewah motor teh. Zaman ayeuna motor geus lain barang mewah tapi dianggap barang kebutuhan sehari-hari. Geus hese neangan imah nu teu boga motor zaman kuliah. Betul tuh. Aneh lamun aya budak leutik ayeuna nyekel HP. Aneh justru. Lantaran lolobana budak teh nyerakel HP. Kunci kesuksesan lamun urang hayang boga budak ce, maka kolot sing jadi teladan. Naon dina teladan? Hiji jadi teladan dina ibadah. Naon cenah ce? Hiji jadi teladan dina ibadah. Maka sakalieun bab ibadah kolot kudu panggetol. Ulah nepi ka kolot diajak ku anak. Imah kadenge ada di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kumaha cek budakna? Bapak hayo ka masjid. Nya. Bapak hayo ka masjid. Nya ke sakadap deui. Katilu kalina cek budakna. Bapak hayo ka masjid. Kumaha cek ka masjid kana? Da heueuh bapak maneh mah eueuh kabelul. Heueuh bapak sia mah da heueuh diajak ka masjid haye ares. Padahal mangan ukur 10 leng. Ai ngusuk dat. Ai ka tempat pangusupan datang sakitu jauhna ai ka masjid teu datang. Aya nu kitu?
loba cenah saboga salah gitu Kang Ngosok cok cicing Pak tenang Pak tenang Pak itu kudu leader sok bari udut ameh tuh tegang cenah saboga salah gitu Kang Ngosok osok di iya dicarek ku osok Pak geus paulah ngeuseum bae Pak osok hawarong teh salaki matak ngejedog geus teu kudu dicaram geus bae make ge eureun lamun salaki carek ngeuseum kumaha cek Bapak rek ngeuseumnya nya yo Bapak jik rek ngeuseum mah kan ulah poho tah ieu pecina ieu bajuna ieu sarungna jadi lamun salaki rek idet ngeuseum bikeun naonna sarungna peci baju sarungna bikeun jeung sajadahna peci baju sarungna bikeun jeung sajadahna ngeunah cek Bapak rek ka mana ngeuseum tak ieu pecina ieu bajuna ieu sarungna ulah poho jik rek ngeuseum ngan mi HP mak mi HP ibu mah ulah poho soy hartos daripada dicarek kalah paras ya ngos Pak rek ngeuseum jik ngan mi HP emak mah ulah poho sholat jik rek balik sambil dekan mau sekalian oh sakit poho meureun daripada ngeuceun nyarek balik jeung heuting nuruting henteu betul daripada nurut kalah pasea laras tak yuk hiji kolot kudu jadi uswah teladan dina bab ibadah hareupeun anak kudu katingali pantoanna terutama lalaki kudu leuwih taat di badan istri lamun istri kudu leuwih pinter di badan salaki supaya naon ngingetan salaki mata di mana ngomong ka kuping adan buru-buru eta urang teu kudu ngomong ka budak he anake ka masjid teu kudu geus we mehdil laga terakna gohil laga terakna mehdil laga terakna artinya pada disundakeun bro sarungna bikeun jeung sajadahna peci baju sarungna bikeun jeung sajadahna kolot nu panggulana budak nu pangeunana peci baju sarungna bikeun jeung sajadahna
sarungna bikeun jeung sajadahna. Hartos saja. Jadi lamun datang waktu sholat, datang waktu ngaji, tuh kudu gogorowokan ngaji, tuh kudu sholat ka masjid. Geus we, bikeun baju sarungna, amparkeun sajadahna, peci baju sarungna, bikeun jeung sajadahna. Kumaha? Jingjing ku anak teh kusaha? Ku salakina. Ka mana? Bawa ka masjid. Pak, Bu, aman orang cicing di dia aman? Tangtrem orang cicing di lembur? Nu usaha aman? Nu caricing nu tani makmur? Kahade. Ulah pepedeanan hirup. Ulah jongjon wae hirup. Naon sebabna? Inni la ahimu bi ahlil ardi adaban dawu Allah. Ketika Allah rek ngaragrageun hiji bencana ka hiji kaum, Allah rek ngaragrageun bencana ka hiji lembur, bakal ditinggali heula ku Allah teh. Aya eueuh di tilu perkara di eta lembur. Lamun eueuh tilu perkara di eta lembur, maka eta lembur ku Allah bakal diragragan bencana. Mentak urang cicing di dieu, ade ulah naon? Ulah leungit kawaspadaan. Betah caricing di dieu betah. Nyaman. Tumanina. Alhamdulillah kumpul bebarengan jeung dulur baraya ngan sing waspada. Semua kita harus menjaga lembur ieu. Betul? Kumaha cara ngajagana? Hiji. Fa idza nadartu ila umari buyuti. Ketika ku Allah ditingali aya keneh jalma anu daek ngamakmurkeun masjid, maka Allah bakal mengkolkeun bencana supaya tiragrag ka lembur eta. Sakai deui. Lamun Allah ningali di lembur eta aya keneh jalma anu ngamakmurkeun masjid, mushola, naon deui? Walah seurik haram jadah. Tajuk lamun ya aing keur nyadaran bencana kunaon saeurik. Lamun di lembur eta aya keneh jalma anu ngahirup-hirup masjid, ngamakmurkeun masjid, maka Allah bakal mengkolkeun supaya bencana tiragrag ka lembur eta. Nu cicing di pasir ulah jongjon pedah cicing di pasir, nu cicing di kota ulah jongjon pedah cicing di kota, nu cicing di lamping di lembur ulah jongjon pedah cicing di lembur. Betapa banyak berita-berita anu tersebar ka urang baik itu media cetak maupun media elektronik, media sosial, nu longsor wae aya gitu. Bantuan nu longsor wae nu banjir wae anu banjir bandang, anu hujan es, anu puting beliung. Leuwih parahnya eta bencana longsor akhlak. Di mana jalma geus teu merhatikeun adab-adaban kumaha nu ngora anu kolot, nu kolot anu ngora. Betul. Nu beunghar ngadaharan nu miskin. Pejabat ngadaharan rakyat. Iya leungit barokah di lembur lantaran loba masjid teu diareusian. Ulah betul-betul teu orang jadah. Ya aya sok ka masjid mah racun nyebut betul ge. Nyebut betul-betul tapi teu ka masjid deui. Alhamdulillahnya katampo ieu ulah beungeut tadi oh ieu mah ruhu ieu mah. Beungeut ka mah hurung ieu mah ja. Ruhai benar. Bu. Bu. Siap ngajaga lembur? Dengan kita menjaga lembur, menjaga kampung kita tercinta, menjaga blok ini, maka dipastikan anak-anak urang bakal hirup tentrem ayem di dieu. Amin. Cukup ku amin, Cek. Mulai poe isuk ece keprakan tas lagi ece ka masjid. Gitu. Siap. Osok ngahudangkeun salaki osok. Pak.
Pak hodang oh sok tara udangkeun poe esuk mah paduli teuing salaki keur ngorok udangkeun Pak hodang ku si uah keur ieu pujian si uah keur pujian Wa'alaikumsalam udangkeun Pak udang itu si uah pujian teu eureun-eureun nu komat meureun geus ngaliuk si uah teh ka tukang keneh wae da pohan 3 menit deui keneh wae ya pedangkeun saraki sedang siap saurang nyebut siap nage siap aja ngudangkeun saraki lamun teu hudang Bu Ibu jawab sing kompak nyaah ka salaki henteu nyaah ka anak teu lamun wanci subuh sok ngudangkeun salaki tara nu sok ngudangkeun salaki berarti nyaaheun ka salaki nu tara ngudangkeun berarti teu nyaaheun ka salaki yuk udah logikana lamun imah ece kahuruan naudzubillah lamun imah ece kahuruan geus ngagedur seuneu kana naon kana para kira-kira pangeusi imah nu keur salarek diudangkeun moal udang moal rek diudangkeun moal oh aya seuneu rek diudangkeun moal nu sare beda naon diudangkeun cieun bisi kaduru kumaha lamun hese dihudangkeun tinggalkeun palingan atuh masih eueuh sia cuma lamun ngahudangkeun salaki teh udah teh geus we bodoh teh salat tuh aya nu kitu aya ulah engke mah pokona macan hudang mah sembong oce mah ai salaki kaduru kusunu dunia sieun bisi kaduru kusunu dunia nepi ka dihudangkeun keur sare ge disere da bisi kanaon bisi kaduru tapi ece kunaon teu sieun salaki kaduru kusunu neraka nembal we haram jadah hudangkeun salaki awas hudangkeun anak wanita yang salehah dia akan mementingkan akhiratnya lantaran karunia ka salaki panas dia kepanasan hujan dia kedinginan betul apa ibu rela melihat suami yang sudah rela berpanas-panasan di dunia kemudian di akhirat dia sampai kepanasan lagi oleh api neraka ridho ece tempat salaki gegerapakan di dalam neraka ridho moal ridho ece nempo anak kegerapakan di dalam neraka ridho yakin moal aya nu ridho katang hayu hirup-hirup lembur teh jaga lembur urang tercinta lembur anu sakieu ngeunahna dipake hirup bermasyarakat hirup bertetangga hirup berumah tangga dipake usaha ngareuna dipake tatani ngareuna ridho uceun kana kita lembur anu tenang kieu ridho jaga kusarea hiji cara ngajaga nanti adalah makmurkeun mas siap siap bahula aya sahabat anu buta Bu kunjungan ke Kanjeng Rasul eta sahabat nyaurkeun kieu ke Kanjeng Rasul ya Rasul abi teh pan buta wios teh lamun abi teh berjamaah ya Umi Maktum hei Umi Maktum tapi kadang yang teu suara adzan ka kuping ka masjid salila anjeun ngadenge suara adzan anjeun kudu ka masjid tak tanya salaki ece poe engke poe supa kadang adzan kadang ka masjid cenah bung oh buat ke bawah teu bisa nempok meureun teu bisaeun teu bisa nempok Umi Maktum bakat ku hayang ka masjid ngabentangkeun tali di imah nepi ka masjid anu jarakna jauh jauh supaya teu naon supaya teu kasasar ini ti imah ka masjid bari ti tetarajong teu weleh nepi ka masjid
hayang naon hayang berjamaah umi maktub nepi ka nyalasar mapayan naon mapayan tali balasku hayang berjamaah Ece karunya kasalaki karunya kasalaki lamun ece karunya kasalaki mulai poe isuk ece maruli tali so talian ku ece dina pantok imah bentakeun ku ece ka masjid so pak ka masjid tatalina aya urang nah hakeun talian bisi teu nepi nah hakeun make tali bisi teu kadolo jalan ka masjid ai sia ngahina aing kapan ho bapak tara ka masjid di geus teu apal jalan ka masjid betul betul ai ka tempat-tempat nu jauh daratan ai ka masjid aya nu kitu bedil dina aya ka dia Bu ibu nu kadua wa ilal mutahabina fiyya Allah bakal mengkolkeun bencana ka hiji lembur satungtung di lembur eta aya keneh jalma anu saling mencintai menghargai karena Allah satungtung aya keneh jalma anu saling mencintai karena Allah menghormati karena bukan karena kekayaan bukan karena pangkat zaman ayeuna jalma dihormat keneh nu loba duit daripada nu boga ilmu betul dong ajengan kurang kumaha ngomongkeun ganjaran berjamaah eueuh teu denge ajengan ngagambarkeun kumaha pentingna silaturahmi eueuh teu denge betul giliran nu boga duit nu beunghar ngomong diondang ka imana datang model keur pasamuan ieu datang we nu beunghar narangtung kabeh pasihan jalan mangga linggis udah beungharnya kan nu boga ilmu ngomong ka bau-bau sungut nu beunghar teu ngomong teu naon hitut di denge jadi jangan mau beunghar mah di naon hitut aja di denge ulah omong-omonganana percaya teu sok keur kieu geura jalma hayang beunghar si eta peledak hitut sok ajaran geura nu miskin hitut keur kieu geura teu dipolototan goblok sebodor hareupeun aing haram jana nyinggah atuh pak payu pisan kadang-kadang sia miskin coba nu beunghar hitut kumaha ceuk gigireun duaan di luar bapak sehat geuning seungit opat espresso atuh bari jeung ditipu eta kopi espresso teh Bu ibu geus naik ulah seubeuh ieu menjadikan aing kan menjadikan istighfar anu geus hayang ngilu ka Ciamis Bu salila aya keneh jalma anu membangun hubungan saling mencintai saling mengasihi karena Allah tatangga jeung tatangga daek akur karena Allah tawasabil haqqi wa tawasabis sabr saling menasehati dalam hal kebenaran dan dalam hal ketakwaan dalam hal kesabaran silih ingetan nu kieu bakal mengkolkeun bencana ragrag kalau gitu tapi lamun geus pakia-kia geus paing-aing aya nu gering tara dilomo apal-apal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kane saha Cuk RT parantos mulih rahmatullah ngantunkeun urang sadayana kersana teh komah paeh saha dengan aing teh komah iraha geuringna teh si eta lain iraha geuringna batu matos perjamaah teh ngaralogok si eta mah
teu apalna naon balik gawe teh geus we ngajedog di imah ngorek HP aya nu kitu aya yo bangun hubungan supaya urang teh lembur urang teh dijaga tina bencana Ijina pahibut neangan naon ya neangan teh komah gitu gila teh espresso-nya aduh Gusti Bu Ibu jalan merek ngawuhan ka jalma ulah nempo kabeungharan dana ulah nempo pangkat ulah tempo manaon akhlak ibu hormat kalau beunghar karena saya tak beunghar haram teu meunang mun ocoreng hormat takdim kalau beunghar lain karena hartana pedah si eta daek soda meunang akam takdim kajen kalau beunghar asal si eta daek soda tapi lamun ece hormat ka jalma teh pedah si eta beunghar hubud dunya ece hartos teh hartos teh tak ada. Nu kasabaraha? Nu katilu. Oh, rek batuk heula. Nu katilu cara ngajaga lembur urang tina supaya ulah aya bencana. Ragrag ka lembur urang teh nya eta wa ilal mustaghfirina bil ashar. Satuntung aya keneh jalma daek istighfar dina waktu kitu. Matak lamun salila ayeuna lembur urang aman. Tara ayah puting beliung, tara ayah hujan anu matak ngaroksak itu semata-mata karena ayah keneh nu tilu golongan hiji nu daek ngamanggukeun masjid dua saling mencintai karena Allah tilu baca istighfar daek istighfar dina waktu penting makanya ulah kayak pis bae jadi pohok aja cuma kieu bae atuh dah harudah cek jadi awas ulah pepedeanan hirup tani urang betah lancar-lancar saja teu nyaho urang teh numpang hirup nu usaha maju di lembur ieu eta teh numpang hirup tanya ka diri aing sok berjamaah tara-tara numpang hirup sia ini tukang sogor ka masih tara orang jadah lah masihnya masih ai paeh mangke wah tukang sogor tidak aku tukang sogornya aduh lu dina bogot lagi gunung Bu Bu jadi kahade urang hirup tentrem usaha di lembur teh adem ayem maju tenang tanya diri jeung tatangga teh ngajenan pedah naon karena Allah lain numpang hirup tanya diri sok istighfar tara enggal penting sok tobat tara enggal penting tara numpang hirup keras gitu keras tinggal itu sini nih jam 2 kalau terang udah ini kacari dulu kiri sare deui kalau terang udah dulu wudu ternyata nini aki-aki anu nyengcerikan lembur unggal penting teh cek si nini cek si aki teh ya Allah hampura dosa abdi hampura dosa keluarga abdi hampura tetangga abdi eta nu ngajaga lembur daripada nu galabar geleber kahilir kagiran kana motor mio tuh Ibu yuk jaga bebarengan supaya naon kanggo saha anak incu urang supaya lembur urang teh jadi lembur anu barokah
emot teh zaman baheula urang geuning nya memeh aya listrik, memeh aya HP, memeh aya TV. Ngaji teh hambatan betul. Sanajan harita can aya listrik, ngaji teh make obor. Ngalaman henteu Bapak? Abi ge ngalaman baheula. Ngalaman Pak, baheula lembur can aya listrik, rek ngaji teh kudu neangan heula. Lain. Daun kalapa anu garing teh naon ngaranna? Paralak, ulah bari nyorongat atuh. Nyebut balak malotot kan anjing sion. Nya dibankan baheula can aya listrik rek ngaji teh panengan baralak dibeungkeut tuluy disungut. Nya. Oh, bari meuleup siki jarak teh geuning. Lain siki jarak anu hideung teh. Hantap, siki hantap geuning. Oh. Moal apanya? Udah apa lagi sudah chicken sebelah apa? Resep baheula mah zaman baheula mah jalma teh darek ngaji. Sanajan teu peribahasa can loba listrik, tapi semangat ngajina luar biasa. Hayu hudangkeun deui tah semangat lu baheula pinuhan masjid ku barudak. Kolot. Pak, ulah baper lamun di masjid loba barudak, garejul loba barudak arulin, ulah baper, ulah rungsingan, mending tadarus we bapak mah khusyuk. Keun itu ngalatih kasabar, ngalatih kahusuan. Mun aya barudak arulin di masjid garandeng, bapak keur salat budak keur arulin di masjid garandeng, tong dicarek di titah bali. Lamun bapak nyare ka budak nu arulin di masjid bapak keur salat balik sia kalah barang ieu berarti bapak embung naik kelas, berarti bapak embung diuji salatna. Justru lamun teu kadenge sora budak leutik di masjid zaman kiwari kudu hari kudu hari. Pas baheula geuning urang abi mah emot nonton film nonton wayang teh balik teu ka imah. Kamana? Ka masjid, sore di masjid. Ngalaman teh Bapak? Kira-kira budak ayeuna aya kan mau kalah kituanan? Eueuh. Eueuhnya. Baheula mah geuning teh. Zaman barito kana ngaji daekan menyaho jalma barito kana ngaji daekan menyaho esi jeung dede sok nyampeur ka buruan menyaho rasa baheula mah rek ngaji teh silih sampeurnya cenah. Yo hudangkeun deui tan kelas supaya naon? Supaya loba zaman udah tobat. Puguh cenah imam masjidna ge cenah masjidna cenah ieu mah leutik bangun ku sarea. Puguh cenah ieu masjidna ieu masjidna cenah ieu mah teu ieu bangun ku sarea. Yo nu boga harta sumbangkeun keur ngadamel masjidna. Nu boga tanaga ku tanagana, nu boga ilmu ku ilmuna. Siap. Kira-kira lamun kurang dia rek ngambangun masjid siap rek mantuan. Rek nyumbang erek. Sak saya nyebut erek kah. Bo. Lamun urang hoyong bagja rumah tangga nu katilu wa khulaqauhu solihina. Nah, nyambung ka dieu. Kudu bukti lingkunganana anu soleh. Sakuat tenaga kolot ngadidik anak ngadidik pamajikan di imah lamun lingkunganana acak ado lamun lingkunganana antepan komo lingkunganana jauh tina napas agama tina napas ketakwaan capek eta urang capek nu jadi salaki capek ngabimbing pamajikan teu kaok ulin ka imah tatangga laju ngabesengot ka salaki toh si anu kamari anyar meuli kulkas kiraha urang rek meuli panas atuh balik pengajian kalah jubras pengajian aratoy urang sia balik ngaji di gagaroe bohong atoy atuh pada naon eta na si Imas
Kunaon Imas? Atuh kongkorong mah landung gitu. Komo si eta Iis. Kunaon si Iis? Ramona. Satilu-tilu ayaan, pan sih aya ramuan aing mah eueuh kapungkul. Di melempo entin gerak kongko dina bohongna ayaan. Nempo Yuli bohongna ayaan. Kapan sih aya bohongan cek salah gitu. Oh, aing mah gablak bohongan aing mah eueuh kongkolangan aing dihapur. Pak. Mata jadi lalaki ulah kor. Jadi lalaki ulah kore. Kama kola Salman kan. Kira-kira lamun eja boga salaki koret resep. Pak, Bapak, kira-kira lamun Bapak boga pamajikan kurang perhatian resep. Hayang dibere ku salaki aya perhatianana. Mantak neng selfie bisa salaki isukan rek ini digawe. Mama, Papa pergi. Kumaha cek selfie? Jorbay. Aing jorbay. Antosan heula sakedak, kan juga gero. Lupa ka kahareup. Tulis copot leungeun salaki. Atuh. Suntangan atuh. Tulis suntangan karena panangan suami. Papa hati-hati di jalan ya. Jangan banyak makan simut. Hati-hati Papa di jalan ya. Utamikeun Bapak bade naon sing tawakal ka Allah. Jung sing selamat. Tulis. Cuk yang selfie. Tulis cuk ieu mah. Hai eta nu kitu. Nya pasti salangit teh inget bae ka Neng. Pasti buru-buru hayang balik hayang nyengcleng. Osok ibu kitu tara. Ajaran-ajaran mela mun si abah teh, "Mak, Bapak ka sawah." Aya naon, Mak? Dagoan. Bapak rek ka sawah. Nya, yung Bapak sing selamat, mudah-mudahan teu kapacul indung suku. Duluy suntangan kasih aki sing selamat. Duluy nyot ku nini pipir.
Geus ini si Aki karak nini ongkek. Kebejaan kan? Kebejaan ya? Eta nyium kening pamajikan bakal ngedeukeutkeun emosional. Asli. Nya. Urang salaki ngecup kening pamajikan teh kan pangsuangan. Lain ngahulang ge kerja apalkeun marah. Waktu saya bugjal mau bubar teh rek neangan tarang siati. Pojok jangan soangan, Yat. Naon Pak, kapan tarang sia? Itu Pak. Betak laki kudu inisiatif. Itu. Ye. Oh. Istri cium tangan suami itu akan membawa keberkahan. Ada ketun rahmat Allah, ada ketun rahmat Allah. Bahkan idza ro'a rajulun imra'atahu, di mana-mana salaki neuteuk ka bojokna. Fara'athu tuluy bojokna neuteuk deui ka salakina. Maka harita fanadzarallahu lahuma binadri rahmatin. Allah bakal neuteuk ka eta jalma duaan ka salaki jeung majikan kalawan pinuh ku rahmat. Amin. Ya Rabbal alamin. Buatlah lingkungan rumah tangga urang teh dina lingkungan rumah tangga urang terdapat angin surga. Bagaimana cara mendatangkan angin surga? Hiji, adegeun kataatan di jero imah. Nu kadua, sing kakuping bacaan Quran di imah. Nu katilu, sing daek sedekah di imah. Neng. Sing daek sedekah. Jadi lamun hayang aya karasa angin surga di rumah tangga urang, adegeun kataatan. Hiji, salat 5 waktu kudu dijaga. Salaki pindah ka masjid. Neng di imah nandean. Salat na di imah. Bari nandean naon? Nandean barokah. Nu kadua sing kakuping bacaan Quran. Mun boga anak, ajak anak ngariung cenah maca Quran jeung urang. Hati-hati. Cek ya teh. Yasin. Singkat. Imah rajin maca Yasin. Ulur aya nu maot. Beres tahlil, beres ngaji-ngaji deui. Aya nu kitu aya? Berjamaah teu beuki, aya tahlil beuki. Aya nu kitu deui? Aya. Bedil. Ajak anak cenah daek maca Quran. Nu katilu di imah teh sing daek sodako ka saha? Hiji ka indung. Neng, ka indung saha? Bijakeun ka salaki. Pak, bapak boga milik. Si inget ka emak. Neng nu inisiatif. Ka saha? Kami toha. Bapak, cek salaki teh nyi ieu duit. Nyi ieu duit. Nyi duit. Ulah, kok beh diampi? Ingat kakolot. Kakolot. Ingat kasaha? Aa boga dulur niku. Oke, lamun rumah tangga urang daek sedekah. Insyaallah. Lain bangkrut jalma nu daek sedekah, tapi bakal beuki. As-sadaqatu tadfa'ul sedekah bakal nolak ngajauhkeun tina bala. Urang lamun hayang salamet dunia akhirat mun boga milik ulah harares sing naik tulung bantu utamina kakol. Kadang-kadang ieu mah dulur otok-otokan juga nginjem ka Bang Emok. Oh dah nginjem ka dulur pantu diinjeman nya. Oh, pernah ayah dulur nginjem? Pernah? Tetangga?
Pernah. Tok malayar tah. Osok. Intina lingkungan anu soleh didinya bakal ngondang angin surga. Tapi lamun lingkungan antepan berasal tina lingkungan rumah tangga, nular keluar tina lingkungan bertetangga, lamun geus lingkungan bertetangga antepan, salat seut henteu kajeun, ulah hayang ngarepkeun kabarokahan di lembur. Bahkan kurang kudu siap-siap, taki-taki jaga-jaga, kudu waspada. Bakal aya naon ki lembur urang. Naudzubillah. Yuk, jadikeun lingkungan urang teh lingkungan anu peduli terhadap sesama. Salat hiji, salat kabeh. Siap. Terakhir nih. Wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Rumah tangga bakal bagja lamun rizkina kaluar ti nagarana sorangan. Kaluar ti lemburna sorangan. Hartina usaha teh ti jauh teuing. Gitu. Maksudna naon? Dina harti erek gede erek leutik pamere salati syukuri gitu. Ulah nepi ka mere sakieu neng teh meuni terkesan lain mere leutik bal bagetut goreng adat goreng akhlak tanu kitu hareuh teu syukuran numawi bagja rumah tangga ketika rezekina keluar di negeri sorangan neangan kipayah teh teu jauh-jauh teuing. Artinya dulu kumpul jeung keluarga kaburu, kumpul jeung dulur kaburu. Tuh. Alhamdulillah nikmat. Urang ieu mah bebeunangan gede, balik mah satahun sakali. Tah. Kapan? Gitu. Dulur hajat pan teu nyaho. Dulur gering itu teu nyaho. Pan ari usahana di lembur sorangan mah meureun. Tetangga ripuh, tetangga keur kuriak aya milu mantuan. Daras. Tetangga keur naon? Keur hajat aya mantuan. Daras. Gitu. Di masjid keur dibangun aya mantuan. Daras. Tah eta di antarana disebut wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Rizkina neangan kipayahna henteu jauh tapi di dieu aya waktu kesempatan ibadah babarengan, tua babarengan. Insyaallah narik-narik kana katenangan. Muga-muga hidup duaan jeung calon salaki hidup digampilkeun dina taat ka Allah. Disabarkeun ku Allah, dibere kasabaran dina nampi ujian dari Allah. Amin. Jangan rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Amin. Utamina rumah tangga hidup sing jadi ganjaran anu ngocor keur ibu rama kita. Amin. Setiap desah napas hidup jadi sumber ganjaran pahala keur indung bapak hidup anu parantos nanggeliti. Termasuk ibu bapak sadayana moga-moga hirup urang jadi ganjaran anu ngocor keur ibu rama urang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sahabati rasulillah ajmain. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Barakallahu lakum wa baraka 'alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.